Salosin sabaraha? 12 siki. Sakodi 20. salikur 20 hiji. 2 likur 22. 3 likur 20 tilu. 4 likur 24. 5 likur 25. lepat piraku 25 5 likur sok emot-emot 25 naon Oh nya salah we. Tapi nu saresna melepat eta teh mi. Kadang nama kieu, lamun salikur 2 hiji, lamun 2 likur 42. 3 likur berarti sabaraha dikalikeun 2 hiji kali 3. Bisa nororesna mah eta, nororesna. justru anehna teh didinya mah kitu salikur 2 likur teh sanes dikali 2 tapi ditambahan hiji gitu. Oh, berarti terus jadi bahasa umumnya di Sunda beureun gitunya. Saraju Saraju sanes taraju sarajunya 40. beres Contoh kan sok aya misal lauk sana saraju. Sina saraju teh sok dina palaksuk 40 siki lauk. pamisa widak Dina 10 sok aya carita eta buntutna sawidak deupa berarti 60 deupa 21 mal panjang na eta buntut. sabaraha satu mah Senama satu mak jeung sabata teh sami. tah eta kalau kata di masyarakat teh satu bak sareng sabata teh disamikeun padahal bentan satu mak teh 3,77 meter pamisa bata mangga sabaraha sabata Teh 14 meter persegi tapi terus ilahan nya eta teh satu mak sareng sabata teh sulit samikeun padahal mah bentennya sabata sareng satu mak. bentan tebih bentan naoge Mohon terus. salaksa sabaraha Salaksa teh 10.000. upami saketi 100.000. Matak sok aya geuninnya bahasa sebuah kapungkur laksa keti kabingahan berarti bungahna teh 100.000 jeung dikalikeun kan 10.000 buka sabaraha juta meureunnya. Bungahna teh bunga pisan laksa keti kabingahan. aya di nu disebat laksa eta naon enga bade diciwit tetapi nebak Laksa nya laksa mah 10.000. benten maknana upami aya saan jantan ukuran upami laksa mah tuangan alepat hiji berarti jantan diciwitnya siap. Naon daripada dicibit mah mendingan disun mah teh. Iya alim tersepuhnya hari itu